Sagrada geragas ari ningal anu pangujung mah rebeh sakit pasar. Sakali deui siap? Sakali deui siap? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ikhlas ngawal salamnya. Doakeun yuk. Mudah-mudahan mengawal salam hiji sing panjang penjung yuswa. Sing disolehkeun sarogena. Disolehahkeun istrina. Soleh-solehah putra-putrina. Seueur artosna. Lunas sametanana. Kabehna nu tarik amin gede hutang. Abtadi'ud da'wata bismillahil aliyyah mustabirran fayyidal barakati ala ma anallahu wa wa muthanni bihamdin منتقئا من الشكر الجميل مطايا أغفر اللهم بالعرف اللهم صل Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, nas'aluka al-ijabah bisalati habibina maulidina al-karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ilahana Yasir lana umurana. Serang-serang Ilahana ya Ilahana min dinina ya Fatahu ya Fatahu iftah qulubana iftah qulubana ala tilawatil Qur'an waftah qulubana waftah ala ta'allumil ulum ya Rabbana ya Fatahu. Amin ya Allah ya Rabbal. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah sing anjeun doana. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah
Faya ayyuhal hadirun ittaqullah, laksanakan perintah-perintah Allah, tebihan sagala rupi anu dilarang ku Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kada temenan anjeun maut terkecuali dina kaayaan anu Islam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ieu mah mimpi kudu dikolomoh. Dikolomoh kakare kadeng edu. Puji syukur dan sangadeun kata Allah Rabbul Ghafur. Hakikat Allah syariat panitia aya anu gaduh sampean tapi teu tiasa mapah aya. Aya anu kitu aya. Aya anu gaduh soca tapi teu tiasa ningali aya. Aya anu gaduh cepil tapi teu tiasa nguping aya. Gitu ya aya. Mama jelema hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalankan kaki kita, memperlihatkan mata kita, mendengarkan dengan telinga kita, sehingga kita bisa datang ke tempat ini untuk apa? Untuk membuktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Besar harapan kita. Masjid anu dicalikan ku urang ayeuna jagana bakal jangan-jangan cek. Iya masjid jagana bakal jangan-jangan dikiplikan. Cek Iis asup. Cek Nung asup. Cek Yuyun asup. Saya kabeh ayeuna. Sabab Cek Iis, Cek Nung, Cek Yuyun kabeh milu pangajian muludan. Cek masjid ayu arasum ieu dina alam siratal mustaqim. Datang teh odah datang rek asup, odah teu bisa asup sabab odah mah teu muludan di ieu masjid. Mata ketika odah rek asup Cek Yuyun datang. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat salam salamina dilimpah curahkeun ka junjungan alam bentosna habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad. Anu Kanjeng Nabi teh dina sasi ieu teh keur ulang tahun. Tong boro-boro Rasul anu ulang tahun. Udah ulang tahun pan bunganya luar biasa. Meuli kue, meuli lilit cek indungna happy birthday to you. Apalagi ini Rasulullah. Masa sih ketika Rasul 24 jam memikirkan umatnya, piraku umatnya memperingati maulid Nabi
hayang ukur sajam geus mun bisa mah maulid Nabi mah nepikeun ka jam subuh engke siap. Cak siap. Nongeng gelas kieu kan. Masyaallah ya Bani yang karim. Sallallahu alaihi Muhammad. Rasul hadir. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsu anta Allahumma sholli wa sallim wa barik panitia nyiksa depan muka geus gari Allahumma sholli ala sayyidina Hadratul Kiram, wabil khusus AMC anu sakitu ganteng dan luar biasa. Pas nikah aja, insyaallah. Binantu ibu idaman gitu. Sok buru-buru kena daftar di ayeuna. Asa ulah nini. Wabil khusus pamirsa TKM anu menuju sehat bagi kasepuhan aya di tempat di masjid. Sadayana ringan para alim ulama guru-guru urang sadayana urang doakeun sing sehat amin. Panjang yuswana. Amin. Seueur artosna. Amin. Seueur artosna. Amin. Seueur artosna. Amin. Kapilu kali ngadoakeun nege sama panjenengan kudu beungeun. Isi kos di abdi itu cek abdi ke barudak iuran wayahna 5.000 perak. Yang naon Pak Ustad jang beli sepidol jang beli batu baterai geus beak ieu. Ari kok cek indungna lah dibayar-bayar teuing ngomongna teh. Manggakan ajengan mah kudu beunghar betul. Betul. Ari ajengan gaji para harus begitu teh. Para kul pemerintah Pak RT aya. Mana Pak RT mana? Hidup Pak RT. Hidup Pak RT. Hidup bansos. Ada bansos teh. Hiji deketan RT-na sebab lebih jauh mana
cuma kayak gue mau mesti kahili angklok. Apaan pernah sekali pengajian di Tangerang hari ini ke RW. Ari pas dibuka teh amplop teh 50.000. Ari dibuka teh dengan RW Oding disebut. Cek abdi ka barudak teh sia jeung RW lain hidup ataupun mati. Naon kitu ajengan amplop aing katukeun. Dibalikeun deui ka RW eta RW ngareunah ngajawabna cing kumaha rezeki tak pernah tertukar. Mudah-mudahan RW dia sehat selalu, amin. Ya Rabbal. Semangat. Iya, aya pesenan ngaji cukup 45 menit ya. 45 menit dikurangi 20 menit ke 10 menit ngaji. Tinggal 15 menit deh siap. Masih semangat. Bapak DKM, Bapak Kepengurusan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ibu bapak sadayana aki nini anu huntuna tinggal 2. Perhatosan bahwa wengi ayeuna teh aya pangaosan urutan di Masjid Al Amin. Mangga supados hadir sadayana ek nini ngan aki-aki ngan budakna. Aya kitu tadi aya. Teu aya. Sanajan geus di WA. Kirim kana grup. Penting ayeuna aya pengajian. Aya we nu pernah nonton Ikatan Cinta mah aya. Aku teraskeun tong. Man sosieun viral viral bahaya. Aya nu kalah nonton Ikatan Cinta aya. Saha eta teh jelema nu teu apaleun kana harga. Harga naon? Harga pengajian. Tingali ka dieu dicontohkeun. Tatap mata Ojang. Emas, cauk emas, lauk emas. Nyet monyet. Kasaha. Hadiahnya. Aya naon ajengan pilih nih. Apakah rek cauk emas, lauk emas, apa emas? Kira-kira monyet pilihna cauk. Kunaon monyet pilih emas? Serempak. Kunaon monyet pilih emas? Pilih cauk. Sabab monyet teu apaleun harga. Iis kapan ngomongkeun harga. Coba bukan monyet berpikir cokot gitu emas nah jual ke pasar menang sabaraha ton cauk emas. Betul tidak? Sabab monyet teu apaleun harga geus mas deui. Cing kasaha? Cing pilih. Nah harek cauk emas, lauk emas, kira-kira ucing milihna. Nah sababna, sabab kucing teu apaleun. Padahal nom atuh maneh mah teu apaleun harga kitu. Dikana nom saja jauh. Terakhir TRT kasaha kadieu teh pilih teh apakah rek cauk emas lauk emas kira-kira RT milihna kabeh pasti RT mah milihna kabeh lauk emasna cibeuleuh cauk emasna digoreng emasna suputkeun kana kolor jeung mas kawin
Udin anu moral. Sabab RT mah apaleun kana har. Ya, tuh sanajan curhat yuk pangaosan yuk. Kayak anak nonton si Andri Dewa. Sabab cak pikiran anak leuwih hargaan kene si Andin daripada Rasulullah. Naudzubillahi min tah sesak-sesakna sesak anu berdegong sesak anu malaweung ieu lah nu hadir di dieu jalmi-jalmi anu soleh tur soleh. Cukup ku amin edoh. Ingatkeun. Bu, ieu teh pangaos. Pangaosan naon Mina? Pangaosan mulut. Naon tujuanna atuh pangna diayakeun mauludan? Hiji memperkenalkan kembali kepada generasi kita saha si nabina. Meureun lamun urang mah terserah nabi urang saha, lahirna di mana, ibuna saha, namana saha. Tetapi belum tentu dengan mereka generasi kita. Belum tentu dengan mereka generasi kita, mereka masih ingat. Gusti urang sararea Nabi anu mulia Muhammad tentang Rama na Gusti Abdullah Ibu Nasiti Aminah bergena di Mekah wengi seneng tahun gajah Robi awal bulana kadua belasna tentang bulan Masehina tanggal 20. Alhamdulillah. Ya mah hayang serius ya. Anu tukang ngobrol dikian dia. Modern hayang urutan teu bisa. Ngajining warna oge tarang. Beda jeung kana dangdut. Sekali seumur hidup itu ke satu kali jangan geger salam dunia si Lesti dicekek. Allahu Akbar. Dugikeun ka careurik Neng Lesti dicekek nya kunaon atuh geger dicekek. Pak Ustad geuningan cenah bisa lagu dangdut bisa. Andaikan matahari terbit dari barat, tak akan goyah cintaku pada ini. Apapun yang terjadi, aku tak peduli, rela ku mati demi dirimu ini. Masya Allah ya Rabbi. Oh, apunten abdi di masjid Al-Halaku. Abdi teh balas dendam. Bulan Agustus kemari
betul teh gempes. Tawak numitah ngaji. Sebulan Agustus saban kampung dangdut. Jeung dangdut. Meureun mu ngaji teh hayang dangdutan. Disangka teh ajengan teh teu bisa dangdutan. Padahal mah urang atau boro-boro dangdutan bisi goyang ngebor ge bisa. Mata kang dirinya mangapalkeun lagu we balas dendam. Kasihan teh jeung kasurah. Bu, Gusti urang sareng Kanjeng Nabi anu Muhammad jenengan Arab kures nyabang saha Nabi urang teh urang mana Nabi urang teh di mana lahirna saha ibuna saha ramana iraha lahirna mungisna tanggal sabaraha bulan masahirna bulan naon tanggal sabaraha pupusna di mana dikuburkeunana di mana ada Gusti Lengkong Barat eta mah nu di Lengkong Barat oleh Muhammad itu eta mah Muhammad tukang gakoe bingah kau kapan Rasulullah bingah oh punten kuninga kamu lah kuninga tabat yada abila abi ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayaslana ramdatalaha wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jibiha hablum min masad. Aya Abu Lahab aya Abu Lahab teh jeung istrina dicatat jadi ahli neraka. Tetapi Bu, ketika Nabi Muhammad lahir, pohon-pohon korma yang sudah kering kini tumbuh kembali. Cai susu embe, cai andai. Daging-daging onta salubur deui. Cai barijil deui. Termasuk Abu Lahab. Ketika Nabi Muhammad lahir, sanajan Abu Lahab kafir, aya rasa bunah dina hatena sakedeung. Maka dina kitab dicarioskeun Abu Lahab asup kana neraka, tetapi setiap poe Senin ku Allah diistirahatkeun dina nerakana lantaran pernah aya rasa bunah lahirna Rasulullah. Komo ieu cekona cemae cemimin bunga bari ngayakeun maulid Nabi lah geus pokona mah bakal digenteng jaga Rasulullah. Ya Rabbal. Dua singkat terima kasih. Naon pernah diayakeun maulid Nabi ya? Bukis tu liutamina, ya liutamina karena nyolkeun sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi. Suatu saat Kanjeng Rasul euy tos dakwah euy ka bumina aya Neng Siti Aisyah tadi Neng Siti Aisyah saur Kanjeng Rasul calik deui hari ibu dongkang karaoke sok kadintara salaki ibu tukang musik kalau tukang kantor tukang musik pamit teh mah uih musik sok karaoke teh sampahkeun sinuman indah di tukang panto cek aja teh begitu muka panto teh aja teh langsung kieu Ngerentek salah kita goblok.
masih kena gitu. Abdi ge uih ti panyabaan, uih ti pangaosan istri teh sakus nyangka payeuneun panto. Surat seri apa balik mau amplop. Temen teka tinggal bawa kardus jeung teu mau amplop teh nyampeurkeun. Katakan teh panitia kardus jeung amplopna. Pamajikan masuk rada jantungan. Lamun buka amplop saeutik dina gebeg. Hai panitia deui. Bu. Dongak Rasul. Calik dina hebogan Siti Aisyah. Di dieu ditinggalikeun ku Siti Aisyah. Memandangmu walau selalu penuh cahayaan Rasulullah mah ganteng moal aya panggantengna salam dunia iwati Rasulullah. Cicing terima kasih udah cari ngomong. Ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha ningal kana rarayna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata didinya Siti Aisyah ningali aya 19 kuis dina jamonna. Dina jaman Kangjeng Rasul tos aya huis sabaraha? 19 kuis. Lamun geus aya jamon tandana Kangjeng Rasul tereh putus. Tanda surat di Gusti Allah urang bakal tereh dikececis ku malaikat maut. Di antarana hiji di mana-mana urang geus aya huisan tereh. Aya huis aya? Moal diisuk getongkeun moal tereh. Nomor kedua, tanda-tanda telah dipencit ku malaikat maut. Nomor kedua, nah, waos ompong. Aya ompong di dia aya. Nah, eta mah tereh pisan. Nomor katiluna kulit peot. Aya nu kulit peot aya. Nah, eta mah moal nuan ti lujak deui moal. Tapi ayah anu leuwih dahsyat cirina. Mana ciri-ciri tereh maut? Engke mulang kieu tingali liu liang irung urang. Lamun liang irung urang bagi naek. Eta mah berarti sajam deui eta. Ayah nu leuwih deket ayah. Ayah tingali cepil urang. Lamun cepil urang geus rada maju teh. Eta mah setengah jam deui ge teh. Mantakan balik ti dieu engke dewak nyangan kaca gara-gara capir dieu. Lamun can naek aman, mun geus naek geus segera siap-siap lebakeun istighfar pokona mah di dieu. Nah, ari tos katingali huisna Kangjeng Rasul aya. Dalam benak Siti Aisyah berpikir, wah Rasulullah tereh ngantunkeun. Kalau sudah tiada baru terasa. Sedih Siti Aisyah nangis telak karena nangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul nuju heboh bukan? Hah? What happened? Apa yang terjadi? Neng, kunaon? Neng mekejeun nangis. Saur Siti Aisyah bakal nyesa ieu umat tanpa nabi. Bakal nyesa ieu umat tanpa rasul. Sabab Rasul sakedak teuing bakal dipanggil ku Allah Subhanahu wa taala. Sedih gitu Aisyah, katenan ya Rasul. Cek Kangjeng Rasul naon cing anu pangseupna ka mayit mulai ngaji.
sesedianana geus seubeuh gerak kurek seri wae lamun seri wae kumaha mun keur kieu teu balik deui saur Kangjeng Rasul ka Siti Aisyah Aisyah mana si Aisyah teh mohon baginda hampir rek ngatakeun perkara naon anu mandang nyerikeun ka mayit Sur Siti Aisyah ketika ieu mayit digotong di imah menuju kuburan anakna kegoakan wah abah wah umah aduh bapak aduh umah etalah perasaan anu sangat menyakitkan ke si roh mulai diturunkan kan mulai sayuran sayur rebe dimulai dewasa terkecuali barudak hari produk ada cerita di dia menenangkan gila kali sahur Kangjeng Rasul betul tetapi ada yang lebih dahsyat daripada itu mana lebih dahsyat cek Siti Aisyah ketika mayit dikuburkan kemudian ditutupkan ku awi kemudian dilempar ku tanah cek Kangjeng Rasul betul tetapi ada yang lebih dahsyat daripada itu mana anu lebih dahsyat daripada eta ya Aisyah perkara anu lebih dahsyat ketika mayit maut keluar rumah lagi pahamna melalui munanana cek urang bismillahirrahmanirrahim Rasulullah sekali itu anu mayit teh kumaha bismillahirrahmanirrahim ini sekali itu tan bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 1 2 3 Bismillahi wa ala millati Bismillahi doa nutup mayit Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sakali deui kok bisi Mang Haji tengah berpin jam 12 keur menjeunna naik cek Mang Haji teh kumaha dieu Pak Haji terus musik di luhur Haji gubrak alah ngagubrak Pak Haji teh beak nyawa dirinya manya tinggal neangan ajengan Pak Haji ya maot digigit kula keur uyak-uyak kangga dijun kula ieu Pak Haji geus tuluy neangan ajengan tutup bae kumaha Haji bismillahi wa ala millati kan sok aya nu kieu maot teh cek urang bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi entah deui buru-buru entah deui geus kepe habak ibu jangan bu ya sahur Kangjeng Rasul lain eta Aisyah aya nu leuwih dahsyat tibatan eta nu leuwih menyakitkan hati nu mana Kangjeng Rasul ketika mati kemudian digotong ke tengah-tengah imah rek dibuka bajuna srek ku gunting
cek roh di luhur. Ya durek ngamandian kami. Kadek muka baju kami teh ulah tarik-tarik teuing. Sabab awak kami geus dingsek arah-arah sakaratul. Bade kitu engke. Bade insya Allah bakal. Ngan teu aya nu nguping. Manusia teu aya nu nguping, jin teu aya nu nguping. Terkecuali sasatoan kabeh nguping. Kucing nguping, hayam nguping, domba nguping. Eta si roh kamococeakan di luhur. Geus kitu. Rek dipandian ka mayit, cek roh di luhur. Durek ngamandian kami. Ulah ku cai panas. Sabab awak kami geus kaduruk lantaran sakaratul. Bakal eta teh mumun beres ngagorok deui di luhur. Nu ngamandian ngosokanan ulah tarik-tarik teuing sabab kulit kami geus tatu, geus ringsek lantaran dibetot dipaksa ku malaikat maut. Bade teh di situ. Kabeh bejaan. Mun teh is di luhur teh bejaan, jeung teh nya. Yun. Urang bareng. Bu, Masa depan urang sanes kedong sikrom, sanes mobil Avanza, mobil Alphard, sabab eta tina jamin kana kabahagiaan. mobilna ge loba nu kahiji Mobil Avanza, dua mobil Toyota nu katilu mobil Alphard terjadi jaminan pikeun hirup bahagia. Terjadi jaminan pikeun hirup bahagia. mobil seueur nu kahiji mobil Avanza, nu kadua Toyota, nu katilu mobil Tapi Allah di pasihan panyawa 20 misurna bujurna. Kinten-kinten mobil anu tilu bakal dicarikan moal. Naon sababna sabab loba bis.